kerjaan kembali langsung. Sing cager, sing bagus, sing pilih-pilih, Sing sehat, sing pilih-pilih. Amin ya Allah ya Rabbi. Pokoknya emang orang kamar. Yo anu masih hana sing langkung. Amin. Dia sing katampi. Terus ya ada masuk. Ya, Saat masuk. ya, bungsu. Cikal eta mah. Ya mata kuning kena aya lu ya. Kemana si Andri? Andri mana Andri? Uleman ora Bu. Uleman. Masuk ah. Itu gales nanti. Sok itu dia bembreng-bembreng. Mas santren. Aku kapan dia ke ibu gusur? Walia. Saran datang mah. Ayo dek, pas rumah santri ini rasa kayak dirasa kejadian. Ayo, ada lauk di mana? Ayo lauk Pais. Kita dimakan Di yang masak di mana Ibu teh? di Jatiwangi. Merah. Anak jarak. Dia di Amu Jaran. Atas aja Lara. Buah hampurannya. Ini untuk Bungsu. bungsu. Ayo bikin Saya ini saya aduh. Ya bungsu. Itu alumni. Resep sama Ibu teh. Alumni. Bapak tuh ya. Kami di Ibu ih. Rencangan. Bere barokah Rencangan eta. Rencangan ayo cenah. Ayo coba. Coba. Gelap deh. Gelap deui Ibu cenah. Ayo tinggal. Nah itu. Saha cenah. Gelap deui cenah. Kita nyanyi teh maunya. Ya. Numput wae kita nyanyi. Nyanyi. Pada Ibu seperti eta merembuk. Ini kene cerik daripada Nyanyi. Uleman. Uleman nyanyi. Hendrik uleman mah Hendriknya. Di joget urung. Oh, udah berarti Sumedang artinya. Sekarang halus. Ibu cenah kasih cenah Bungsu. Ya masih nungan, Bos. gimana bonghar? Eutik asal kabagean. Ibu bonghar nuhun Bu alhamdulillah. Udah kan ngora kene. Nya. Nungan ya mah. Sapu dah saya. Tapi nungan ya mah. Ada anak tunggal. Nya. Nya kembada geus ku indung. Ya. Pas Ibu. Udah ya bakal gede nih. Nya. Tapi deh nih. Kita putra ya teh. Putra ieu incu. Nah panaan tegedup panapan cerai. Apa kita janda? Janda ibu pengenangan ibu anu sae atuh. Janda Dari jodoh. ibu dari jodoh atau ibu teh. Jelas langsung melok. Mungkin insya Allah pamit ah. Ai ibu. Abi mah asal sarang Ilyas we. Ayo ngajajak. Anjing nggak suka dituku ada melok Dek kerja anjing Kok ditulis. Kalau William. Oh daun. kalau lihat yang jurusan anak ke mana ke Ayo yang hari. Kalau William tinggal kalah. Kaleng kalau William Oh, caleng. Sana William panu. Di sini lah. Oh baru batu. Nutu no lihat nutu tuh lah. Aduh seperti ibu ya Allah. Nutu tuh lah welah. Seperti ibu. Tah. lihat dong Aliwat teh di Kampung Nagra Kajajar mah tah. Anu parantos janji bade sumping Mangga ka diantos. Kampung Nang Kajajarnya. Nah, iya kita buktikan bahwa kita sudah berada di sini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Ya. Ya, termohon. Sambal. Kurang jungkelkeun heula laukna. Laukna hiji tapi badag kudu mahi sararea. Anu kabagian cucukna, anu kabagian buluna, anu kabagian dagingna, anu kabagian surawungna. Si bungsu bagian surawungna. Amin. Nah, ieu sambalna dia tinggal tuh ya. Ieu sambal. Sambal kayak Sambalna saya deh. buatan anu sedih. Walia. Walia, sanes anu sedih nu Ah, disedih gitu. Lewat. Sedih mah. anu ngalagenyer saha? Walia sedih. Anu sedih. Cetati. Butati Girang. Tati. Girang. Ini sanes Ibu Tati tapi buta ti Girang. Tapi girangnya. Tuh, mangga alhamdulillah barokah orang sangat minumnya punya. Ya ngadoa lah ya. Tarik nih, tarik nih. Berkah mudah-mudahan ibu-ibu komitmennya Islam mah
ya maka dekat silaturahmi menyampaikan ya panggilan panggilan mudah-mudahan kebarokahan jadi aya makam-makam ayang karomahnya Bu aya yang sabadora yang pandemi ya Mas besar yang rukun karena mudah-mudahan anjeunna teh jalmi para aulia nu saroleh mudah-mudahan bisa memberikan hukumannya ke orang pasti aya berkahna gitu kan dengan aya makam leluhur urang teh gitu urang nyungkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan dia tuh pasti sok Cap Ilyas ngadoa Anak orang Kristen kan kang karun sadayana. Umumnya muslimin muslimat. Sok marang enggak? sok mangga Bu Dasiran mah. sok saya anu bade tadi teh nu hulu Si bungsu yang daunnya ada. Kami mah kepaksaan suratan lagi ah. Sok aja ibu jeung si bungsu abi wiwas kasihan ge. Ibu makan bisa kaburu. Wah, itu anu nah sahese. Ki atuh tah. Atuh ibu sok maju. Sok mah keur maraji tah. Ya selain hawok ieu mah karuhun. Aduh, wayang dah. Karuhunna nepi ka dieu. Cenah ajang si cikal mah kedah sadayana. Ayo ibade alim. Ayo mah wae. Enggak kedah Ibu. Mana itu saya tadi teh? Aing alimu. Aing bageun. Aing daek teh aya si Kang Japed, tukang film. Nya bisi Padahal abi dia mana ada dongkon. Cuma nya ka kuat. Kalau ya selabu kata nya nyok kabeh yang ngukas teh Pak. itu udah ibu teh. Baru ya buat aduh dalamnya nih. Ada tak? Lumayan. Nah, budak sagelis-gelis ditinggalkan Satu berjamaah. Ai geus ibu teh eta. nyerak budaya alasanna nama tapi ya Alasanna nama karena matutik palai eta ikutin jeung si udang ieu. Sok, kita na. Ai dokot ieu bisi eta jeung kolot. Tetenan. oh atanana Ibu sok. sok pas kerubungan tengah ya di borolokeun Gitu we nya. ibu ieu di wadahan heula lihat lebar semua kabeh Nya. Tidak sahabat teh ieu. Kan ku si bungsu mah. So ge bibi ku si bungsu mah. aku mana Oh, boyong nang dekat datang nabi kita, orang tak. Tidak nama dia teh makan teh nang kita ini. Nya tahu lah, lo berjamaah ya. itu da ulah di emu kan kuang tukang nyebutkeun atos ayeuna mah bak deui we Aduh kumaha tuh bak makan tihan. Dan ieu nama teh atannya. Dia mah ibu mah nya. Sadi desa bibi batu kieu. Ibu nya. Pangke mah acara nyalin Kalau gini. Ibu dah ibu Jojo mah cakap. Lantak. Ibu mau di Ibu mau di eta ibu mah nan ibu mah. galah pakuan tapi eta di dinya museum mah di dinya juga cepet juga kan. sok ibu ngabu kita suruh teuing ibu lebar bu menrencanakan heula sangu meta ka acak bu sana lebar sok Iya, Bu. lebar Iya, ibu. Bulannya. Bulan Siapa sih nih? yang petang tahu. Bulan asin. alimat di bawah apa Baramian. Tadi aja hari kita naiknya. aduh ibu eta lauk na bu Tapi lauk mau uduk. jati gede teh sanes Lauk na. Sampai jati wangi dia gede ibu. minimal jatina salah beresnya Jatinya. Jatian. cuma esi sekadieu tuh Macet, nabrak tuh dah.
si anu ngurus eta yang sabadora. gerak ibu mau dibejaan tadi. Oh, Bejaan gerak ya. tapi dah yang ieu hayang mageran ya. Agar ku abi heula bu itu. Mau dipager kan ini. Ali mau dipager mah. Nah, nya da lain ku hakna ku abi mah bade. Bangka aku ibu ini bu. Kalau aku bapak aktif oke penangka can lamun teu ulah didahat cenah. Sing lebeut cenah lamun barudak terus cuma cenah. Kalau aku langkung lebeut jang papa ieu teh. Sana enak Oh, Ibu. nangkana teh usaha eta nangkana. Nah ada Anu sana sana usaha tanahna Rumah. aja makam eta mah sabana. Makam eta makam ibu. Rumah. Kita ku abi teh kieu maksud teh eta nangka ku abi di naon di sodakohan. Tapi eta teh nangka teh ku abi di aku kudu dibeli sabaraha. Duitna sarodakokeun ka keturunanana. Kan sing saha anu nuar eta nangka sama sabab eta mah geus ku abi geus dihakan geus dibere duit itu di sodakohan. Kan eta nangka ku abi mau dituar-tuar gitu kan keur ciri. Aya Jadi sagar budaya. aya. Naon nangka? Aya ada kana. Anu barang hiji apa? Jero makam. Itu di jero, dari sisi. Nangka aja nangka. Kana secat. Wah, nangka sapaya. Kayak bae tengah hidup gede atuh da. Ayo ya kan. Pasti ibu kecaman juga. Pan eta teh ku ambil di pageran. Jadi maksudnya kieu. Me anu nuar tah eta teh rek di sodakohan ieu. Ieu aya duit sodakohan kan eta pageran nangkap bisi anu nuar, bisi anu meuli, bisi anu mau. Tuh maksud abi teh tah nangka eta teh ku abi moal dituar-tuar salila abi aya keneh mah. Yang ciri. Hengke diwariskeun deui ka para lulur urang jadi lain keur tuareun, tapi keur ieu teh simbol nangka jajar teh. Nangka Kan jeung teh mah jaraya. Nya Wah, mah tinggal tanah di karuhun. Jadi nanti eta nangka ngajajar teh eta hiji. Nah eta teh nining car teh uyu teh melak nangka dinya ciri keluarga urang teh aya dina tangkal nangka jajar eta dina yang sabadora mantap ku dilindungi eta nu keluarga urang jadi lamun anu rek meuli teh ulah dibeli eta malin alaeun Si calon. lain eta mah keur simbol Nah, keluarga urang nangka jajar dan nangka nanya. ulah naon hari sekolah teh mah ulah hariput kita tereuyeun kareta. can mah sabaraha atuh mun dijual sabaraha dituar ciri urang leungit jadi eyang sabadora teh nyirian ieu nangka jajarna pajajaranana ahlakna jadi pajajaran teh kerajaanana cirina ku nangka jadi baheula mah nangka jajarna nangka ngajajar kan anu dina eta hiji nu salamet keur nyirian nu Eta tuh. Eta. nya eta mata kudu di Mun eta urang teh aya berarti Mal- ngabunuh simbolnya lira. namun nangka jajar eta eueuh berarti simbol nangka jajar teh bohong Ulah Ulah itu. Maehan simbolnya lira tuh. jadi kamu urang rek ngajual nangka jajar teh ieu cilokan teh baheula teh neundeun teh Adalah sebut ke nangka jajar teh. nya nangka jajar teh Bu. Eta mah antepnya. Jadi simbol pajajaran keur nerapkeun kerajaan pajajaran teh aya di belah dieu. Lamun urang eta nangka jajaran leungit jadi geus leungit simbolna. tahu saya nya sama ieu kan. Oh, saya jadi jelema teh loba adab, loba etika. Kak urang kudu nganyimbolkeun diri. Jabar cara bobo. Mau ada eta mah tos dikaruhunan atuh da geus memelakna ge lain saukur melak. Aya makna tersendiri. Daun enggak sih. Ya aku di gerak. Jadi kuah ya mah tadi. Wah, itu ka boleh nak. Oh, lah. Nah, ni kucing. Kabon ni kucing mah. Wah, ada di sini. Ni mama. Mama yang udah lebaran kan. Di kebun. Paling ya itu kan kumaha. Daun. Nak kan bae we. Kau ni we. Lebaran kan. Yang dia ada yang Saya itu lah nama atuh. gue nya. Banyak dia. Kalem we. Aku si bungsu tuh si Iya. Nah, aduh buru Mbak. Main masih bungsu teh ningali unggul. Emang cenah bu ditongkol.
Bungsu tuh nah, kan Mamnya udah si Robong kan ngomong kayak ibunya bu. Kira apa pernah dia yang ibunya. Kalau dia mata benghak, mata bunghak, sok ngalebetkeun sami tapi kebarokahan kan. Amun aku ngasok. Ada tuh bagi kan? Tapi itu nasi bungsu. Keluar si bungsu. Kagak dikanjurkan maut dari ibu. Padahal dulu cara gue masih mau cek ibu ke ibu. Itu Kene mah. ya dari masih betina. sedih. Mas sedih sana. Tak entah sedih nama. Ngirim ngekepan. Itu banyak bu yang mana di. Kau bebek orang bu. Nah, ada itu si Cika itu tengok mam. Laut semua laut lagi. Semua. Ayo bungsu. Iya. Ada si Cika. Ada Cika bungsu. Bungsu. Tuh udah bungsu. Bungsu. Ada bungsu. Ya bungsu ya, bungsu tuh bungsu. Ayo lihat sama Rahul tuh Bungsu. Bungsu si ini menyambung bungsu. Bibi ngimpi, abi malain, pengais. Mana pengaisnya? Abi pengais. Ya bungsu. Tuh ya pangais bungsu ya, pangais bungsu. Pengais bungsu. Tuh. Jadi aji urang tadi arais ku ieu. Urang bungsu na teh. Gendong. Gendongnya pengais. Repeh aku. Arengan ku coy. Kok tangan dekat coy kan itu ada. Ayo teh nama Bo. Bo. Apa ini tanda dia masuk tinggal dia. Amalnya kalau aku sayangan ka dia ibu-ibu. Kumaha, Bu? Panan rebo macena Natuna. natuna emak. Oh. Natu mater. Iya natuna rebo. Yut. Ada Ada daunnya. Daun lu. Daun ke bawah ya. Tak mau dia kemis malu ak leo. Ini kemis. Ngatuh. Dari kemis di Uang leok berarti Bu kabeh kasabet ku abi. Sakali ngamuk hancur sia kabeh. Aduh. Sakali batur hareudang diberi angin Iya iya si Cika. Semen kembali. Aduh kembang sengit banyak nanti Aduh aduh. sengitkeun lagi ku abi. Masalah Ku sama abi, ya. Kantung angin. Sono teu panas Kumaha mun ketebak angin. Wangi. Wah, lempes. Wangi mana-mana. Wah, di sanaknya. Goyang-goyangan. Ketebak angin. Teh ngahaja supaya batu teh ningali aduh tuh Karena kemana. nyerus kerja dari mana tuh kayak salah mau iya Tapi dah bawa puasaan daun. Daun. Ah, daun yang kembang aja lo. iya nu mana sama Dia cuma abu. Dia cuma abu tah. tah jumaah mah cai Tah eta satu. tak kudu Kuburan. cai Bener. Awal dia aku jeung bibi. ada ini Anu tah dicak ieu bumi eta mah Seuneu mah kudu jeung cai. jeung cai tah ieu mah jeung cak jeung eta Pareman. abi. menang Kemenang hiji. ibu Sili elekeun. ibu ditebak ku angin ulpu ieu ieu Seuneu aku kudu aku sekor itu keuleun. Sekor ku sih. Sampai sebor wah nanti dia bor sebenarnya. Biar kamu doang. Wah, abdi tiup palsu dong. Iya udah. Ayo kan ngobrol jeung abi teh. Bibi jempe ayeuna mah, bibi ting sabar. Tak jempe we kolot teh. Kali ka bumi berenang nangis sakitu Bu. Berarti benar tuh aja teh elek ku tati. Besok kan abi besok ameng Ibu. Nah, Si bibi eta teh, aya ameng kolot teh. Buah tinggal itu, tinggal bung-bung kayak terus weh dari. saya Sama. Tadi makan dibersihan lengannya teh saya. Samalna enak Bu. dari ari sebat cikal mah nyali cik atuh nakal. nakal teu kene ari cemina teh beuki jeung Tadi dan cika. Saya di dalam nya nyala teh Tong sak teh dini. Wah, tuh. Ibu ya makan neneknya nafsu wae. bae di Maria Jadi ya. Ayah pemuda saking baru dia kawin kan ini. Tanya, ini bisa kawin ke pemuda. Ini mah cenah. Anu hanapa memang cenah ini teh geus teu. Kayak Laku we laku, tapi tah. Jadi kusungut ya. Jadi gawe teh kusungut. Ibu. Ya sieun. Wah, nya mah
Ulah nggak kelihatan. Kumaha aja. Mama mana? Jadi sinetronnya. Di sensor kayak di-uploadnya di sensor. Ya film gua jadi sinetron. Rame. Di sana tuh ibu, aduh ya keluarga besar sudah dinangka jajan. Aduh ya Allah, warna gue. Baik buah kan. Ah, tuh di jalan cagak eta tekan. Dugi ka sisi kan itu si bungsu. Si ibunya di ngakalari ka ruhun teh beunghar. Keluarga wa ocah teh. Kampung kur teh keluarga Tinangka Jajar teh. Saudara tanah teh nu ini ocah. Iya kan? Kan anu dikasih ku wa izin di Sadaya mah pokona mah ini ocah. Oh pokona mah keluarga besar Pak. kamu ada mau kemana sudah harta mau dicana penting masing saroleh sing alakur sing Amin. balager sing Amin. eta ada intinya mah Tapi saeutik sing barokahnya. Amin. Ada ge Bu, ngata anu ngata laras teh anu ngingkeun makasih biduri. Sona roskeun. Sering Bu Ani cenah kitu sering. Tapi teh Terus masalah artos. nya putar ngata tintin teh. Sering cenah ibunya ka ditu cenah. Cenah sering cabe teh. Ya tuh teh teteh ka ditu. Insyaallah. kamari ge Mang Dadang rek ada rieu sadeueut kitu ka dieu mah kerja radi wae. Oh, nah ibu teh. Wah tuh batur bebeunghar. Kurang mah bareunghar oge hate. Bareunghar. Gimana Bu ya? Kan reep lu. Sing saet. Nya ka semalala teh nya. Kalau sedang. Iya pokoknya mah asin jeung sama dibungkus. Anak ibu. Mulu lauk ge pada tarang liwat. Dia udah teknologinya. Balong. Lauk. Cenah ngomong balong kelima. Aya mah sakumaha. Abis ibu pese palai hulu lauk ge tanah mais. Pan tadi teh sangguluna kan aya. Yang si Cikang. Tadi teh sah. Aduh sama surawungna da. Dulu nama gaduh. Yang si bungsu cenah Surabaya gelut. Aduh, Tapi nu belut. Wah hoyong ngan dulu nama ieu mah gaduh. Galak teu belut tah. aya dina video habis bakal aya. Antap ya rame jadi Ngobrol. sekeluarganya. Ngararaca hungkul cenah yo wong bade jarak tapi ngaraca. Aduh tadi Ibu pasian gua deui. dicara tuh. Sama lah Yang nya hulu pindah lauk Tong cara lima kalau mah Nah, itu Bu. Tak tong. Alulun samona. Ulah ieu mah. Nah, mantan mantan. Dieu ke di ditu di jarahkeun. cara ditawasulkeun. Urang dituang di Ibu Abi di ditu nya. Ibu jejok. Sabah. Baru tinggal kajajarnya. Nah tadi teh pada di bawah tuh Kasih di gerak. Oh, dia pasti Mati payun kandas kan itu di pasihan saina nanti Arab. Pasihan jeung dua-duanya mah basa urang kita masak di baknya. Dikeun. Patulis juru-tulis juga dinikahkeun. Ku cek emaknya. Kira-kira mau cenah ka dia tuh. Enak oke lamun mun abi rek hajat. Ieu kadar itu. Siap. Kabeh sasinan. bagian kita acan-acan dina. Nikahkeun. Nya meureun wah lilok keneh kan ieu mah lamun. Nya ibu. Ka umuran. Jadi urang kieu aya nama urang panjangkeun deui. Tah Urang atuh silaturahmi we sugan ka bagian seragam minimalnya. Semuanya ibu. Bagiankeunnya ya nya. Komo si bungsu mah kitu manina mah pisan. Karena nama pisan si bungsu mah. Nama pisan nama kan ieu tuh ngitu teh mah nya si ibu kalau William mah ibu. Ah, ieu wa. Kabar kitunya ke kaditu kayak sabaraha. Nya Itu memorina di save. Sok atuh guna buka sing nyarios. Dia tanya terima kasih gitu hari ini. Terima kasih Iya ya. ngobrol heula. Iya tuh lo ngobrol Iyas. Ibu ya. Iyas. Terima kasih buat apa ya? Bapak. But guys, hello guys. Halo guys, terima kasih guys telah menemani hari-hari kita gitu di Kampung Nangka Jajar tuh. Kelar sudah. Kelar sudah. Nikmati nasi liwet, tinggal langsung berangkat kita ziarah. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Disambung lagi ntar. Oh, iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama